Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Ibu Karlina Widayanti SE, tiasa dipanggil Ibu Karlina di SMA Negeri 1 Astana Japura, kanggo tahun ajaran 2020-2021. Ibu dipercanten ngawulang bahasa Sunda kelas 10, kelas 11, sareng ekonomi kelas 10. Ibu kawitna tina Tegal ngalih ka Cirebon Maret 2008. Ibu parantos gaduh 2 murang kali, anu cikal parantos kelas 11 di SMA Negeri 2 Cirebon, anu bungsu di kelas 4 SDIT Akmala Sabila. Ibu bumina di desa atau kelurahan Kepomponggan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Cekap sakitu wae perkenalan tina Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.